Lah ya, alhamdulillah. Untung aya babaturan panggih. Boga beas tuh jang sapopoe mah. Nuhun oge ya ke barudak geus mere nginjem. Tapi urang teh eta duh. Paculeun loba keneh heueuy. Macul heula we. Dia nulikeun heula macoy. Malak deui huwi aya itu mohon ieu mah kedan koneng geuningan. Baelah jang jualeun. Aya jang jualeun, sawareh jang mayar hutang. Sidik itu teh macul saya mun hui merenya malah bebenangan sakitu mah khawatir urang kening si Ajun. Alah, alhamdulillah aduh geus beres macul teh lah. Kepoh geuningan gawe kieu teh aduh. Jauh-jauh ka dieu teh ngarantau. Tapi untungnya baturan balager nyere nginjem duit. Bisa orang tuh aya yang ieu tuang-tuang emat ngap ieu saminggueun mahi meureunna. Barudak keur naon ayeuna nya? Ulinan kitu ka ditu nganuhunkeun era teu ieu mah bae sedih heula. Jun, Gimana? Saya tadinya kadieukeun ngahajat tadi nomor si Idik. Gimana? Di dinya tadi keur macul we gitu. Heeh. Karunya nya? Watir jauh-jauh ngarantau ka dieu teh nya. Oh, kenaon atuh. Lah, masak ngadenge barudak eta teh. Jika keur ngomongkeun urang ieu mah urang dengekeun ngomongkeun naon. Adon kitu we. Padahal kan saya tetenya keluarga nama Ayah sebut ayah gitu keluargana teh. keluarga beunghar sia teh. Karon Di anak terekeun we jigana teh. karunya nya? Heeh, gitu. Heeh, keur ngomongkeun. Geuningan baturan teh nu urang dianggap bager teh geuningan. Itu kangen ngomongkeun urang goreng. Sugan teh bener tuh bager teh bager. Kumaha tuh? Ayeuna kebantuan aya sih, Pak. Ya, ari alus mah dengan bantuan orang daripada lain batur teh nya geus deket gitu baturan. Naonnya bantuan naonnya? Dari motor wae gitu. Motor sabaraha mun meuli kira-kira? Teuing Nu murah we lah Supra atau Matic atau genep juta ge misalkan sih meureun. namanya. Genep juta ge meureun meunang nya. Bisa. Genep juta orang patungan ya. Juga numpang neangankeun cenah minimal ngojek gitu kan santana. Ulah macul lah gitu nah udah. Aya teh transportasi lah jang ka itu ka dieu Manehanana kan. Lempang-lempang teuing karunya deh soalna. Heeh, atuh urang ieu urang ngangan duitna yeuh. Ada kaya, abi aya di bumi. Kayak orang sangat kaya. Ayo tuh. Bagi dua we paling sabaraha emang. Paling 3 juta emang gitu. Ya bisa lah. Ayo lah. Ayo. Si Dik kemana Dik? Dik. Kunaon sih tanya? Ker loba pikiran gitu. Kayak orang tanya samperkeun. Nyair lumayan aya jang deungeunna ieu loba kieu ieu lauk Dik keren nih naon cenah